Niat ngabersihkeun mesin cuci anu tos pinuh ku kokotor anu ngadagleg abdi kalah manggihan barang kesayangan si Hana anu tos minggu-minggu dipilarian. Nyaeta pan ieu teh mesin cuci teh tos kotor pisan terus ku abdi teh digeserkeun ditingali we ka pengkerna itu ning aya barang si Hana saur abdi teh. Nyaeta pan ieu teh kesayangan si Hana dipilarian diubek-ubek dina lomari teu aya pek teh aya di dieu geuninganan di juru mesin cuci. Rek diangkat teh hararese tapi alhamdulillah beunang oge ning tu meuni kotor kieu benih hararideung pinuh ku jamur. Meureunna di tukangan mesin cuci teh kahiji lembab kaduana meureun berminggu-minggu nyumput di dinya jadi weh nepikeun ka pinuh ku jamur. Rek dibuangnya da bahanna sae keneh bari jeung ieu teh kesayangan si Hana untung we abdi teh masih keneh ngagaduhan Uniclean Cloth Stand Remover. Geus we lah enam tong loba carita urang langsung eksekusi siapkeun baskomna lebetkeun kerudung anu pinuh ku jamurna. Tah ieu teh ayeuna mah jadi kesayangan abdi Uniclean Cloth Stand Remover lebetkeun we 3 sendok tong seueur-seueur terus we ditambihan ku deterjen sakedik keberuskeun we ku cai panas anu ngagogolak. Ingetnya lamun hayang berhasil caina kudu ngagogolak. Terus kitu mah cicingkeun we 30 menit tepikeun ka sajamkeun we antepan tong diome-ome sitah digawe Uniclean. Can ge acan 30 menitan idung si Hana mah mending geus panasaran bari jeung ieu teh panas keneh. Strawberry nama coplok da meureun teu kuateun lemna ku cai panas ning tuh masih keneh aya nu da hideung-hideungan da meureun can 30 menit. Coba ayeuna mah urang bantuan we gosok-gosok saeutik meusan. Da tadi teh pan nu da jamurna tos kandal pisan jadi meureun rada pageuh ieu teh. Cik coba geura ayeuna urang tingali tuh tos teu katingali jamurna mah coba ayeuna mah urang bersihkeun nganggo cai bersih. Tah ieu hasilna saat dibersihkeun nganggo cai bersih tiasa ditingali before sareng afterna. Pokona mah pamiarsa entong ragu deui cuma nganggo Uniclean Cloth Stand Remover noda jamur sareng noda membandel tiasa leungit cuma 1 kali rendaman. Tiasa kanggo sadaya jenis kain kecuali kulit sareng wol. Tah anu ieu formula sareng kemasanna baru jadi lebih efektif tong hariwang oge ieu teh tos ngagaduhan izin edar di Kemenkes. Pokona mah aman sok yang mau beli tong ragu-ragu deui tah linkna ku abdi disimpen di keranjang kiri bawah.